rese pisan. Ya pangabutuh kali itu dia hese ning ngorong. Mikirkeun masa depan sugan we aya bolana. Power Rangers. Wih. Rezeki anak soleh ya Nukir. Mainlah yang berudud. Ru, iya Ru. Aduh. Hoi Mang, ada apa kau memanggilku? Elah euy. Buah si itu nempok itu aing manggih duit. Cang sapergelang apa? Hoi Mang. Ayo naon euy meuni jiga nu aya milik wae menang milik gede jiga nanya. Aing dia bingung kalau maneh maju ka dieu mundur deui. Tapi dong kok maneh manggih naon sih? Lah mau lah siapa yang hafal eta mah rezeki urang Mang. Lain ku masalah rezeki atuh cok ayeuna maneh jujur mulung tapi juk dipesakan gitu kok. Urang ku ai batu maneh hayang modal mau batu dipesakan. Lain gitu eta teh aya barang berharga lumayan yang beli udud. Beli udud heeh. Atuh bagi dua. Lah tuh hayang ngeunah maneh aing nu manggih maneh nu ngeunah. Mung lah. Atuh beuting eta milik urang apa ngiku maneh? Geus engke urang dibere tenang lah sabatang rokok mah. Anjing mau nyengon sabatang. Baiklah tapi tenan naon. Maneh relana sakitu mah. Tapi dulu urang mah teu ngarti kana hirup maneh. Lieur ngabandungana teu kakaler, teu kakidul. Yang cenah tengah-tengah. Teu naon nu dimaksud ku maneh. Lieur kunaon atuh Mang lah. Urang ge nu ngalakonana teu lieur. Lain gitu maksud sim aing mah bro. Terus apa atuh Mang? Beritahukan atuh ka aing, me aing ngarti. Teu ngarti. Urang mah dulu ngabandungan hirup maneh mah. Us dagang galon. Pilah dagang kapol. Eta heuleut sabaraha poe geus nanggung sosis. Nepi ayeuna nganggurna. Urang atuh Mang rajin. Yeuh, Dru, lain ku masalah rajina. Urang mah kan saukur hayang apal. Naon sih cita-cita maneh? Ai abi mah Mang, cita-cita teh yang sapertos kos pun bapak. Jadi bos batu bara. Waduh. Aing mah teu nyangka ka sia Dru. Yen maneh teh budak bos batu bara euy. Menak atuh hirup manehnya. Tapi kunaon sia kamari wanita sangsaraan gitu? Lain begindang, Mang. Terus kumaha? Sipun bapak jeung sim aing teh, Mang. Cita-citana teh sarua aing jadi bos batu bara. Si anjing. Tapi kela heula, Mang. Dangukeun nya yeuh, dangukeun. Urang arek nyarita nu sabenerna. Ai sim aing kudu ngadangukeun naon deui ti sia. Sia geus percayaeunana. Yo Mang dangukeun. Gara-gara urang sok diomongan wae ku tatangga, udah sok pangangguran cenah. Aing teh teu tarima Mang, teu tarima diomongan ku tatangga aing sok budak pangangguran teh. Tapi ka aing ngalamar ka pagawean. Tapi alhamdulillah Bang, urang ditarima gitu. Ngan sok loba ngalembur, nepi ka suksesna boga sampingan. Pokona mah imah ge lantai 3 geus sukses mah. Mobil ge kebeuli nu giliningna 7 pokona mah. Nepi ka sungut si eta tatangga ku aing dibeuli. Mewah sia Dru. Jing sungut tatangga bisa nepi ka dibeli gitu. Terus eta maneh kumaha ayeuna? Setidaknya Mang, eta teh rencana diriku. Tapi da ayeuna mah urang saraheun keneh. Sok be bisa ditulikeun ku Mang gitu ngahayana urang rek inditnya. Sia ka Mang. Assalamualaikum. Cocok tenang. Cangkang kadu dibere ngareng HP teh kieu si goblok mah kalah aing tita ngahayal. Gelo heuh sukses henteu. Anjing ngorong deui we. Kieu Neng, angeunna mah segernya mentak tiris. Nya, tiris kieu mah eta teh loba duit nih Kak. Ah, Neng bisa wae, tapi gini carana mah aku bakalan sakit euy. Emang sakit naon ah? Sakit bila engkau bersamanya. Sayang banget. Neng, aku teh sangat menyukaimu. Resep anu aya di diri Neng. Tapi
akhir-akhir iya ada hal anu aku teh suka neng. Emang naon gitu ah? Kabogohan neng, putuskeun nya. Koplak, sugan teh naon? Duh, dak. Kunaon jang? Jika haheho kitu. Ya kunaon amni sok jadi raruas kieu ih. Itu anjing yang jelema leumpang. Tapi uluna teu heula. Piraku. Mana ki kurang tempo euy. Mana gede eueuh. Hah? Eueuh. Ieu tempo. Aing senang heula. Aing. Ya. Aduh, Kata bang gua. kawaran. Zaman nipu. Atuh heureus saeueut. Ih. Ih, kana sabi reuas bari sieun ama. Udah kalian berdua mah ngobrol menikah yang resep, jadi pengen ikutan, menita ajak-ajak. Eta si Amale tadi keur ngagembel cerita mah. Ya, Ya, Malehudin Arnaud. Aing ngagembel ulah di dieu, tuh di kolong jamatan teh. Waduh. Lain ngegembel eta. Atuh naon Arnaud? ngagombal atuh anu kita emang di tengah artos. Sudah siapa bebe jana ngagembel. Udah jangan nanaonan tuh siang ngagombalan si Neng Yati. Mumpung aya kesempatan we. Lah, Kesempatan naon? mumpung maneh John. Aya kesempatan mah mau datang genep kali. Ya heueuh, aya kesempatan mah datangna sakali, mun genep kali mah maneh nu ditolak ku si Neng Yati. Mana yang ngomong teh sok bener. Pan fakta membuktikan. Bener. Lu anjing. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di subscribe-nya ya guys, biar lebih cepet tahu kalau video kita udah update.